Tepang deui sareng Bu Meli dina dinten ayeuna dinten Rebo kaping 4 November 2020 tinu materi bahasa Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Asma Gusti Maha Murah Maha Welas Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia Allah maparing kasalametan, rahmat sareng berkah ka anjeun. Atanapi mugia kasalametan sareng rahmat Allah sareng berkahna ageng pisan pikeun anjeun sadayana. Amin ya robbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa min yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Urang mugi ka anjeunna sareng urang nyungkeun bantosana. Nalika nyungkeun hampura sareng pangnantayunganana. Tina sagala kagorengan jiwa kuring sareng kagorengan amaliah kuring sawae anu parantos dipasihan ku Allah, maka Allah anu tiasa nyasabkeun anjeun sareng sawae anu Allah nyasabkeun jalma, maka moal aya anu tiasa ngantunkeun anjeunna. Abdi nyakseni yen teu aya dewa kecuali Allah sareng kuring nyakseni yen Nabi Muhammad nyaeta hamba Allah sareng Rasulullah. Sampurasun barudak kelas 4 anu soleh sareng soleha. Dinten ayeuna Ibu bade masihan tema nyaeta rupa-rupa pagawean. Kanggo materi ayeuna kompetensi dasarna barudak tiasa paham kanu kalimat sederhana berbagai pekerjaan sareng tiasa nyusun karangan pendek anu ninggal kanu gambar tentang jenis-jenis pekerjaan. Kanggo tujuan pembelajaranana saatos hideup ngartos kanggo teks atanapi materi anu dipasikeun, mudah-mudahan hideup janten murangkali anu pinter tur soleh soleha. Kanggo materi dinten ayeuna nyaeta tentang maca kalimat. Ayeuna hideup urang belajar nyerat ngadamel kalimat nu leres satos kitu ku hideup diaoskeun. Dugi ka leres, nada-nadana, lentong-lentongna anu leres pisan. Pek gerak ku hideup regepkeun, kupingkeun, cing jentre nya. Kalimat anu bade ku Ibu dicontohkeun. Pasti dinu kecap eta teh aya nu robih. Misalna, dinu kata buruh engke teh janten buburuh. Dinu kata sapu janten sasapu. Nah kalimatna sapertos kieu nya contona. Dinu kata buruh janten buburuh ya. Aya pagawe kantin, supir jemputan, tukang ojek keur buburuh di sawah. Tah eta nya janten berubah. Tah ayeuna kalimat anu kadua tinu sapu janten sasapu. Mang Samin pagaweana jadi tukang sasapu di buruan sakola. Tah tukang sapu eta teh disebutna pasapon. Tak engke pigawe kawas contoh bieu nya anu ku Ibu tadi diaoskeun. Upami hideup tos ngadamel kalimatna anu tos lengkep dirubah kalimatna atau kecapna, engke ku hideup baca sing tarik sing bedas payuneun anu aya di bumi, bade payuneun ibu, bapa, aki, nenek, raka nya, tapi teu kaeng bari sasentak. Diaos sing sae pisan lentongna nadana kedah pas. Tayeuna ku Ibu urang aoskeun tugas kanggo hidupna nya ngadamel kalimat anu kecapna atos ku Ibu diserat di dieu. Anu kahiji kecapna dupak jadi dudupak. Sok damelkeun kalimatna. Anu kadua bagi jadi babagi. Kalimatna damelkeun. Teras nu katilu tanya jadi tatanya. Damelkeun oge kalimatna. Anu kaopat sepak jadi sesepak.
damelkeun oge kalimatna. Tah nu terakhir atanapi nu kalima tinu kecap kaput jadi kakaput, damelkeun kalimatna nya. Barudak nu soleh sareng soleha engke tugas anu didugikeun ku ibu ieu ku hideup didamelkeun di buku tulis nganggo tegak bersambung anu sae pisan. Engke saatos kitu nembe tiasa dipotokeun ka ibu atanapi ka wali kelas. Upami hideup tos selesai nyeratna tong hilapnya video ibu di pasihan LKS. Kanggo tanda buktos bahwa hidup teh hadir di pelajaran ibu. Ya, diantos pisan LKS-na. Barudak anu soleh tur soleha ibu bada iklan deui sakedapnya. Kumargi ibu selain ngaulang bahasa Sunda di kelas 4, ibu oge ngaulang di TK Plus Algipari. Upami hidup gaduh rai, atanapi tatanggi, atanapi wargi usia TK, mangga tong isin-isin titipkeun wae ka TK Plus Algipari. Kumargi upami atos sakola di TK Plus Algipari engke kapayuna tiasa ngalajengkeun ka SD Plus Algipari. Janten materi atau pembelajaranna tiasa nyambung teras di TK dugi ka SD. Diantosnya hatur nuhun. Teu karaos geuning waktosna tos seep barudak. Mudah-mudahan ilmu anu didugikeun ku ibu tiasa bermanfaat khususna kanggo hideup, umumna kanggo sadayana anu nongton anu maos ya. Termasuk ibu salaku pangajar bahasa Sunda. Ku ibu ditopoe ku bacaan alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur ka Allah pangeran dunia sadayana. Sarang ditutup ku doa di akhir majelisna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci sareng sadaya puji ka Anjeun. Abdi nyakseni yen teu aya deui Gusti kajaba Anjeun. Abdi nyuhungkeun hampura sareng tobat ka Anjeun. Jazakumullah khairon kasiron. Mugi Gusti maparin pirang-pirang amal soleh kasadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng mugia kasalametan sareng rahmat Allah sareng berkahna oge ka Anjeun sadayana. Hatur nuhun.